Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda sareng simkuring Derisda Sri Dalyanti. Barudak, laungan kamari urang tos diajar ngeunaan pujian. Ayeuna materi salajengna urang diajar ngeunaan pangalaman lelampahan pribadi. Teks pengalaman lelampahan pribadi kaasup kana teks narasi. Naon ari narasi teh? Narasi nyaeta tulisan anu nyaritakeun hiji kajadian nu disusun secara kronologis dumasar kana runtuyan waktu atawa runtuyan tempatna. Tulisan narasi aya dua jenis, narasi non-fiksi jeung narasi fiksi. Ari narasi non-fiksi mah nyaeta tulisan anu nyaritakeun hal-hal anu dumasar karena pengalaman anu nyata atawa langsung kesaksian. Contohna we, sajarah, biografi, autobiografi, cerita pengalaman, jeung sanes kantena. Ari narasi fiksi mah tulisan anu pedaranana mangrupa cerita rekaan jeung luhur ku unsur imajinasina. Contohna we, novel, cerita pondok, dongeng, jeung sajabana. Tah, tos katingalnya, teks pengalaman lelampahan pribadi mah lebetna kana teks narasi non-fiksi. Ayeuna, naonnya nu disebut teks pengalaman lelampahan pribadi teh? Pengalaman pribadi nyaeta sagala rupa nu kaalaman ku hiji jalma. Pengalaman pribadi teh dibagi dua, aya pengalaman sapopoe, aya oge pengalaman luar biasa. Bedana antara pengalaman sapopoe jeung pengalaman luar biasa nyaeta ari pengalaman sapopoe mah mindeng atau sering kaalaman dina kahirupan sapopoe. Ari pengalaman luar biasa mah pengalaman nu jarang kaalaman dina kahirupan sapopoe. Biasana oge disebut pengalaman nu spesial. Bisa jadi kaalamanana teh ngan sakali saumur hirup. Tina pengalaman hirup sapopoe jeung pengalaman luar biasa, unggal hiji jalma pasti bakal beda-beda. Jeung unggal pengalaman teh bakal miboga rasa anu beda oge. Contohna we, aya pengalaman anu pikabungaheun, pengalaman anu pikasediheun, pengalaman anu pikaseurieun, pengalaman anu pikaeraeun, atawa pengalaman anu pikasieunneun, jeung sajabana. Rasa bunga, sedih, reuas, sieun, jeung sajabana tina pengalaman lelampahan pribadi ngan bakal karasa ku jalma nu ngalamanana hungkul. Kokituna, nalika hiji pengalaman pikasediheun ceuk nu ngarandapanana can tangtu eta pengalaman teh pikasediheun ceuk batur. Ayeuna, naonnya manfaatna urang nuliskeun pengalaman lelampahan pribadi teh? Pengalaman pribadi dengan saukur ditulis pikeun ngeusi waktu kosong hungkul. Tapi aya manfaat sejen tina nulis pengalaman pribadi. Nyaeta pikeun catetan nu nulisna jeung pikeun ngabagi-bagi pengalaman ka batur. Sangkan babari dina nuliskeun pengalaman lelampahan pribadi bakal leuwih alus lamun urang nyieun heula gurat badag naon nu rek ditulisna. Contohna wae dina ngalaporkeun pengalaman lelampahan. Ditulis heula nu kahiji, iraha waktu inditna, kadua, jeung saha wae inditna, katilu, kamana wae tempat anu ditujuna, kaopat, kumaha pengalaman salila di jalan, kalima, naon wae nu katempo basa geus nepi ka tempat tujuan, kagenep, caritakeun lelampahan nalika balikna, katujuh, caritakeun kumaha perasaan urang dina eta lelampahan. Lamun geus aya gurat badagna, tinggal dimekakeun jadi paragraf. Lamun diruntuykeun mah,
Nulis pengalaman pribadi teh tahapanana nyaeta nu kahiji milih topik, nu kadua jieun rarangkai karangan, katilu rarangkai karangan dimekarkeun jadi paragraf, kaopat paragraf disusun jadi karangan anu sagemblengna, kalima anu pamungkas nyaeta nangtukeun judul. Tah sakitu heula pedaran materi ngeunaan pengalaman lelampahan pribadi. Mudah-mudahan naon nu dipedar teh tiasa kahartos kusadayana. Mugia urang tiasa tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.